Kita teh abdi teh menikah duhung pisan. Betul. Sok ayeuna euy sayeuna naon tah ieu ka ieu. Emangna majalah naon, Boy? Ieu Ren, ieu naon tah? Betul. Sok ayeuna euy sayeuna naon tah ieu ka ieu. Ieu tah. Betul. Ka ayeuna. Ami. Ka ieu naon ieu? Sakmin. Betul. Ka ayeuna. Dede, sok deh. Ka ieu naon deh? Jeep. Ayo Jeep. Jim, gitu. Jeep. Jim. Jeep. Jim. Jeep. Jeep, Jeep, weh. Tonton, Aya naon ibu? Mani sararadih kitu. Kita teh abdi teh menikah duhung pisan. Kaduhung naon? Ngadangkeun cariasan sesepuh. Emang sepuh nyarios naon? Ya duka atuh teh da abdi teu ngadangkeun. Nin. aya naon atuh Jang? Ngareurewas ka kolot teh. Nin naik tuh jadi kapergel. Emang Nin bisa keneh jadi kapergel? Bisa atuh Nin, mah masih kene manis. Baheno, pokoknya mah ajib. Emangna majalah naon, Boy? Majalah Yasin Nin. Dasar budak Asia doang. Kolot gitu patuh. Dasar budak lurus tunyong. Tah, ibu-ibu, ngalatih teh cenah nu tadi teh. Mari. Syukur ari ngalatih mah. Ibu-ibu teh kasih surga atau neraka? Surga. Cing, ari nu hayang arah kasih surga. Sok kewan tarantung. Abi. Nah, hasilnya teh tarantung. Ari ini hayang kasih surga atau neraka? Nah, ari urus aja. Kudu nangtung sagala. Marek ayeuna ka surgana. Dedeh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon Bu Ami? Dedeh, ngilu nonton TV layar kalau sinetron. Emang Bu Ami di imah teu boga TV, bat milu lalajok ka dieu. Di mama TV abi mah loba siruman, tuh bisa ditolak jualan. Make kapur bagus we TV-na, ngaraueus sireum.